Waalaikumsalam, Mang Kalbet. Weh. Kamu mana? Henteu, Bos, kumaha Mang? Alhamdulillah. Lain gede teh ieu. Motor teh daek mun Nmax. Embung Nmax mah yang Kawasaki wae Bos Korea. Mun Nmax mah kok batu nyampak aya nu sok dipake ku di dieu. Embung. Dia kaje neangan deui. Embung Nmax mah teu pantes jeung dia awak bega make Ngajamin atuh badag gitu na. pan ari obos mah Nmax badag, obos badag, awakna sesek jadi pantes. Ade bosnya motornya Kawasaki nya ulah nu lain. Wah, ari mung nu lain mah kayak kurang diusahakeun. Atuh ari kitu mah da urang perlu eta kasih kentus heula deui. Hasen tuh saya motor mah bae simpen we di dieu. Me HP-nya. Udah ada tut lah, kalau ragu kurangna we deui. Nyeblengnya siapa kitu nya. lajeng-lajeng Bos. Gitar teh butut. Suara aing eta gitar nu butut. Jual ieu mah euy jeung slot. Boy. Mah. Kenal nih sih ngamen kumaha? Biasa we. Rame ngamen rame. Sepi. Sepi. Sepi ayeuna mah ting kamaran. Acara mana? Sigana mah bulan kolot ieu teh can ieu can garajihan. Jeung hayang ngaganti gitar sebut. Hah? Tahu. Butut mah. Gitar mah halus. Wah. Metikna teu balik meureun. Tah ieu metik ai emang. Eta mah ngundur. Ka mana mah? Rombongan teh. Ka mana? Terus ti si Obleng ngan rekatin si kentus sapedeung. Eta naon teh butun motor si Obleng. Motor naon? Si eta butuh motor. Wah, hayangna mah Kawasaki cenah. Kekeh yang Kawasaki. Anjir ngeri atuh Kawasaki mah mahal elit atuh ai emang. Ya, udah ditawaran Nmax mau ngeunang Kawasaki aneh. Boga pisannya. Jadi jika nama aya kenangan tertentu Siga nama. dengan Kawasaki itu. Mang ngomong-ngomong urang sih menang mang. Nang naon? Bae salah gua. Oh, sok. Aku naon? Aing minta ya atuh euy keur ya. Mengenang masa lalu ya. Nah, tuh mang ulah masa lalu lah. Mesti kusuk, mending masa ayeuna. Tetap masa depan, Mang. Siang nih loba kompen atuh aing mah boga masa lalu sia teh. Sinakeun mah. Oh, lagu naon sok, Mang, bae. Naon nih kumaha didinya lah. Aku menunggu untuk kedatanganmu. Sangka engkau jauh kita jumpa di sini. Woi, kemana? Kan nya aya perlu heula. Gampang lah, kayak balik deui urang. Mesa kalian double 7.000. Ngomong lah. Anjing gitar aing. Terus aya di lembur, aya di bumi. Ah, dia biasa jadi ayah rumah tuh di bumi. Better ke mana? Oh, biasa di telepon. Bang Tus, di mana? Yuk, ke ngorek ke sawah. Ada Telepon deui aya di kolong jembatan. Karena orang di kolong jembatan. biasa gitu kan. Es. Lain maksudnya ngapak dus. Oh, sok ka mana wae di ngobrol. Ya. Da kamari kita si bos Asa ka dieu. Emang Tus na aya. Justru kan mang bos teu aya tanuju ngapak dus gitu. Tapi tos pendak can sareng Bos Aska. Ah, teu teh penak we lah gitu. Emang senuju ka mana emang? Kan kikiran ngapak dus. Di ditu Can pedak berarti. Acan, amre jengkel aduh. Kum. Salah bos. Wah, aing ka dieu geus kali kana pange wae maneh tus. Pada gawat malam alhamdulillah. Kenalan ya? Enggak biasa ngarumpi masalah. Ngagibah. Ngagibah masalah. Ngapak dus. Semua balik hangar jeung mana mah. Siap. Kumaha ieu eta merek kursi dari aing jauh di mana na? Nadina mau aing. Di dia itu bos lah kan. Dia kapan? Tah, itu. Nah, malam kurang terus malam duda kita.
Lain ningareuna buka imah teh tuh gegireun sawah asa halegar ningalina ge. Nya alhamdulillah aya we gitu. Kamari ka dieu. Heeh. Dinya keur eueuh cenah ceuk pamajikan teh. Keur ka mana kamari? Kamari teh keur Tah no panggil ngentep dus. Ngentep dus. Ngentep dus mah kieu lain kieu sia teh. Kan dia geus sarua, Bos. Kan arah wae 17 plus wae siapa? Ya sawah saha diarep Nu batu nya teh, Bos. Itu jual panganyakeun balongna yang resep ku balongna Is, pugu we, Bos. Plat lagi tinggal di bae deh. oh aing Paling detik buaya teh. Bisu, paus aya di dia. resep cai nah aing mah lain eusi nah sia teh cai na tinggal gede wae Lain jaya lamun. aing paduli erek eusina kangkung tuh kangkung aya gede eusina Saya mah lain resep atuh kamu cikopi. bisa iya bisa Tetangga. pangannya kayaknya sugan Udah mulai jual atuh, Bos. jual cik aing Wah bos, beli bos nah, murah bos. tapi mau dijual jeung kentus wae Bakal kayak di dia orang pangolokeun nah kata tangga mangtus. aslina ieu mah ca aya nu ngajual we ca mesti aya ca Nyang kayak pangolokeun hem ieu. tayangna mah ieu urang ditu teh dipilaan saeutik tah urang pilaan saeutik Enak. oh maca aing butuh pisan hade Siap. Atuh Bos tama pamikiran balong kadang heula sakedeung atuh ieu teh. Dia tuh. Iya kadang heula sakedeung ieu masalah nu intina kumaha ieu teh. alus aing balong aing mau beli balong sayang urang Lain tama pamikiran balong ieu. urang mah dengek lah ya ulin ka Tasik nu tadi naik sapoe pan loba balong aing jadi 2 bulan di Tasik Wah, naon. neulean balong Nanti Nanti beli. aing ditinggali we tinggal lain. Kumaha masalah motor teh aya can. oh edek jadi Ya butuh lumayan jam. urang ngebet teh karek balik ka dieu teh nganterkeun motor pesanan si Obleng udah lila kudu inden deh aing motor gitu Kawasaki tawaran kan make mumul Wah, Kawasaki. Kawasaki naon gitu micigan nu leran gitu Ada. Wah kabangetannya mang intinya. Tepantes atunya. Depan. Lamun di dinya tah teu pantes kana lamun di dieu pantes. Mendingan sudah Abatur teh tukang gibah hungkul dasar nya kumaha banget atuh udah segala rupa ge sok leuwih beungeut goreng mah Kawasaki sugan katuluban ku merek teh Sadra ya sobleng nya. Kawasaki hebat. lain aya di dinya butuh motor naon Ah, tong mulus teh ketika mulus anu irit teh geuningan. Suprapit. aing we mental teh nu susah ada Suprapit geus eueuh atuh sia teh tus Kok, aing mana sih mau didinya? Tadi kamu ajak ke sini. Seko itu tempo asbes dirusak yang gak gebros labu. Kamu yang kesini masa WC nyemperin yang modal. Ruko lah ka dieu tong bawa hararisi atuh digebros segera buru ka dieu. Kabar ketar-ketir. Ya siap, saya kesana. Ada apa? Nu geloko maneh geura bisa kadinya teu bisa balik buru atuh ka dieu. Ya tungguin sebentar. Gas. Ngobrolnya di dia lah, yang yuk. Gas. Oke, aya naon? Iya kok, apa itu? Apa itu Om Obleng? Punya motor Kawasaki kok. Oh, Ninja, KLX kok juga nama nu hade teh juga beungeut nagoreng patut. Oh, KLX teh yang kalau numpak nungging. Itu mah Ninja tuh kok. Ah, ngaco. Saya gak percaya. Ayo kita buktikan. Ya udah, ayo kita berangkat. Lesatkeun. Ya ayo. Ini motornya bagus kok. Ini mah bukan Kawasaki. Terus ini motor apa tuh kok? Hanya ini Honda. Nih baca HONDU HUA. Oh iya Honda. Iya gitu. Beri juga ya kok motornya bagus. Motor siapa ini teh kok? Berarti ini motor Obleng. Kan ada di depan rumah si Obleng. Ya lupa kirain. Kok bagusnya? Ini buat apa? dua aing ieu Kok ini macam apa kok? Terus itu motor siapa tuh kok? Alus motor tukang ngamen kok. Kan motor uanya. Kok jangan dulu dibuka. Yang tadi ada ayam liuran. Iya, ada ini ada gila.
Ada apa ini? Ada apa? Ini ambek atuh bentar atuh. Belengang pengen lihat buka. Jangan dulu. Kamu ini motor Kawasaki. Ini teh buat apa Kawasaki Ya, ini? bentar. Kamu pingin lihat? Masa bannya gini Kawasaki. Ini teh ban baru. Diam, kamu teh jangan dibuka-buka. Ini teh belum dihamilin Hanya ya. masa baru kotor. Ih, lampunya udah kelihatan. Ini teh harus dihamilin. Kilau ini mah kok. Beleng buka yang lihat. Yuk, kita bantu dulu yuk, bisa Ya, yuk. berdoa dulu sebelum makan. Siapa yang mau makan? Motor. Ya udah, ayo. Ya. Mau tidur. Mau tidur kamu kan molor, diam. Sama saya dibukanya, kamu meremata aja. Hah? Ini motor Kawasaki yang bagus. Jang, beli motornya, Jang. Beli aja. Ini bukan Kawasaki. Ya Jang. ini kilo aja ini dibeli ya. Ini bukan Kawasaki, Jang. Iya bukan ini mah. Ini Kawasinya. Berat. Iya. Mau ini. Ini standarnya butut.